Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanyar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejan neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis karya Kang Rompis 2 nya. Kumaha ieu salajengna lalakon Sudira teh nya sareng Dewi Rarang imang rupikeun roman misteri nya, roman mistis aya jurig-jurigan aya ratu. Oh, aya nu muja, aya nu munjung, aya nu nelu, pokona mah pabaliut, aya nu maot di teuleum, dibenyeng jurig sagala rupa. Teuing kunaon pokona mah. Kumaha carita nu salajengna tetap manco di channelna YouTube Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe banget di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Ulah hilapnya dina nongtonna ulah di skip iklan ada bager etang-etang mere taeun we nya ka abdi da teu lami 2 samenitan hanya iklan mah. Oge anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya sing tiasa janten rencang anu ngahibur ka para wargi sadayana nya anu nuju masak geroh nyeuseuhna ibu-ibu tanya bari ngarumpi bari nyusuan bapak-bapak deui nyusuan lah gitu pokoknya mah. Oke anu bari santai nanya bari ngadaweng di buruan di tepas. Oke anu di padamelan di pabrik sok ngarupingkeun di tempat konveksi bari ngajahitnya di perjalanan bari supirnya bari nyupiran tah Mang Asep urang Ciamis nu hayo we protes sok di setel dongeng nate dikupingkeun ku penumpang nate baca cenah Kang Dedi Mulyadi ge sok ngupingkeun upami nuju dina mobil mah eta teh. Alhamdulillah. Mugia kuwasilahna ieu dongeng Sunda di zaman kiwari tiasa nanjeur deui nya dina edukasina basa Sunda. Alhamdulillah seueur guru-guru bahasa Sunda teh nya basa Sunda di sakola di SMA sok ngararupingkeun janten namih-namih gairah gitu dina ngamumule basa Sunda gitu. Palawargi sadayana. Ulah hilap di like, di komennya, sareng di share linkna supados seueur jalmi anu menakan ieu link dongeng ngaros kahibur oge nya terutama pecinta dongeng Sunda. Kumaha carita nu salajengna? Hayu urang sami-sami ngabandungan. Nu hoyong nyawer cenah ka Mang Ian. Aduh resep dongeng Mang Ian teh hayang nyawer cenah tah. Tiasa kana nomor dana ieu tadi dieu nya mun nomor keuning aya dina deskripsi. Muni hayang, muni pengen. Supados tenyang kolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan lalakon Nu Geulis di Pasir Ipis karya Kang Rompis. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Sarerea aluprek ngobrol nepikeun kawanci sareureuk kolot Bah Osid jeung Ambu Entin geus pating kojeng Kang Kaemgon. Di pawon ukur aya 2an we Sudira jeung Dewi Rarang dariuk dina jojodog bari siduru. Waas bagjanya anu dipikah cinta anyaran panggih bisa babarengan puting-puting hareupeun hawu.
tina jodoh. Jadi pengen gitu. Dupi enjing bade tabu sabar angkat kasih tu sumilang teh nyai. Cek Sudira tumanya ka Dewi Rarang leungeunna hideng ngorehkeun ruhak dina jero hawu sangkan seuneuna leuwih ruhai. Tong siang tingnya Kang, kinten tabu salapan enjing bae. Duka kumaha teh, asa ku hoyong pisan amengan ka ditu. Walon Dewi Rarang leungeunna kurah koreh kana ganyong sesa tadi sore. Ganyong teh diuapkeun ngan teu lila diutahkeun deui bari nyengir. Nah ganyong teh rasana benten ieu mah? Cek Dewi Rarang bari nuduhkeun kana ganyong sesa ngadahar manehna ka Sudira. Ku Sudira dicokot terus bae dialak ilik imeutna keranan, laju diambung aya kana sababaraha kalina atra tarangna teh kerung. Buah panglai ieu teh rupina mah ku amu kalebetkeun. Cek Sudira bari seuri, tetela eta teh panglai teu kahaja ku amu entin teh kaasupkeun ngahiji jeung ganyong. Ke ari panglai teh nu biasa dianggo ku paraji kitu, paragi buburna upami aya nu babar. Cek Dewi Rarang bari nyidik-nyidik kana panglai dina leungeun Sudira. Mun eta kanggo paraji bubura eta mah. Walon Sudira bari nunda panglai kana catang hawu. Ih, kacida eta sakadang mitoha teh meuni ngarekeun kaririwa ka calon minantu teh nya. Dewi Rarang ngagak-gak seuri. Mun ngarah teh amuk-amukan wae sigana teh. Cek Sudira bari ngareret ka Dewi Rarang. Dewi Rarang neutup seukeut ka Sudira. Dangukeun gerakan sajalmina anu teu ngamuk atuh ninggal bebeureuhna nuju ngais budak bari tepak toel sareng indungna. Untung ku abdi teu dijekok oge. Cek Dewi Rarang kurawed bangkenu. Engkang ge gaduh emutan atuh moal dugikeun ka minculah gaduh laku teu patut. Muhun cek urang mah ngaraos teu lepat, namun anu ningal mah benten deui atuh. Kadi Kang istri mada dipasihan omber sok nyosok jero nalika pamegetna saruana teh. Kajeun anjeunna tos gaduh caroge bakal negdreg. Margi aya rasa kasuka panan. Tina deket janten raket tina Banyol Timul Bogo. Kaditu nganter kahayang ngabiur ngumbar ka geunah. Samangsa kahongkeun rujad ajen diri ti kawirang na salaput hulu. Leuheung ukur nandangan panghina. Deuh aing teu husu eta aya nu mere topi. Jadi we balelo sa nu mere topi teh Mang Dit. Kumaha lamun ditanda sadugikeun ka hanteuna da teu aya hiji oge pameget anu ridoeun istri di koromeo batur. Kade ulah gagabah sadumeh taya nu apaleun ieu. Awal akhir oge bakal kaboker. Abdi ge istri Kang, najan tak acan kantos ngarumah tangga namung tiasa nganyahukeun. Kitu cek Dewi Rarang ngomongna capetang kawas nu meupeuh ka Sudira. Da sakumaha lalaki pinter ngabohong we nya, anger we kapanggih ku awewe mah. Tamang dini nih kamari ngabohong. Buka duit. Aduh. Muhun kartos pisan gungkang. Ringkang mah teu gaduh emutan naon manawi. Walon Sudira nengetan caritaan Dewi Rarang. Abdi bari tumaros ka engkang. Kantos nyabakan teu? Nyabakan naon di. Panon Dewi Rarang nutup ka Sudira. Nyabakan kumaha ari Nyai? Walon Sudira kerung. Muhun nyabakan ka eta istri sahana mina teh? Wastana maneng Ina. Kantosnya nyabakan ka sining Ina. Dewi Rarang nyilidik. Anjir awewe teh apaleun. Leuwih ti nyabak katinihana tuh. Ih, paralun teuing Nyai.
piraku deui atuh kumawantun. Walon Sudira reuas ngadengi kekecapan Dewi Rarang teh. Kersa eta pandangan kempreng merengkel, mun bohong waosna murulu ku pami mungkir papana jengke sabelah. Sirawi sagede pedes, huntu sagede kampak. Aing geus teu logis aya wewe ngomong aya geus timuru teh nya. Ceuk Dewi Rarang hantem nyilidik, panuna rutret kaluhur kahandap ka Sudira. Kacida teuing Nyai mah dugikeun ka didadaskeun kitu eta paripi teh. Keur sangka mah kumaha bae oge margi teu ngemutan kanu teu pararugu. Gaduh Nyai oge bet asa karageragan bentang awahing kubingah sareng reueus. Walon Sudira mungkir lantaran teu rumasaeun nyeun laku teu uni jeung Neng Ina. Nya ge pernah raket padedet jeung Neng Ina gara-gara ti koyot da lain dihaja eta mah. Cak tah, cing gonok cing pecak, upami ngabohong cunihin antel kulit sareng nu sanes, bakal budug saumur-umur bakal bisul salawasna. Upami kapenak di kawas kitu, ku abdi moal direret di pokona mah enjing belang. Anjing belang, anjing hideung, anjing ragek di astana. Pokona mah indit ngingkig bari ngusap birit. Cek Dewi Rarang ngagak-gak seuri. Ih aing karek tapi itunya lamun cinta teuing teh palawarginya soak. Lamun urang di Pikabogo rosa teuing gawe teh beak teu bebas ngalengkah. Nuju di mana jeung saha boa jeung awewe. Curiga panawe mah ketanya modalna teh kabeh ge curiga nya bukti naon bukti cinta eta teh palawarginya. Sudira tangkang kei ningali kalakuan Dewi Rarang. Heuleut sawatara waktu Dewi Rarang geus ngaleos ka kamarna lantaran wanci geus ngagayuh ka tengah peuting. Ari Sudira sarena di pawon lantaran kamarna ukur 2, ngahaja sarena di dinya lantaran aya hawu teu tiris teuing. Sakira wanci janari leutik, aya jirim ngaring kiwik ngurilingan ka imah Sudira. Panona ngageburu hurung mata kukurayeun. Naon hubunganna jurig neng nu aya di imah Neng Ina jeung jurig anu datang ka Sudira nya. Geus jurig deui wae palawargi. Gusti nu agung. Bagja nya Kang Ujang. Jangjang peuting geus lekasan, kaganti ku mangsa beurang, langit caang lenglang taya mega hideung ngahalangan. Luhureun Gunung Batara, surya nyumiratnya angan alam marcapada, alam tempat bubuara pikeun sakumna makhluk anu kumelendang di alam dunia. Manuk recet di sarada pating araclog pating geleber tina dahan kai kana dahan kai sejena. Angin isuk pating hiliwir ngoyagkeun dangdaunan dina tatangkalan, pating garupai kawas ngahiap wanci beurang anu anyar datang. Ci ibun ngagarencelang herang pating garenang, ngawawaa samangsa di sawang ku kamelang. Di imah Sudira nu geulis nemereng sengebak,
katawi seramut gomplok nate semu base blenye lambai ipis teh ngarenyu urui mika sieup damis kempot si mojang lenjang di pawon ngalingkung ngariung hawuruhai ngadederak ambu entin ka ciri bunga asa reueus anakna bisa babarengan jeung nu geulis bentangna dayeuh Sumedang. Najan kari kembang cantang tu ngajadi buah tapi kangaranan kanyaah indung kanu jadi anak geus tangtu milu guligah hate. Jam sabaraha rek ulin ka situ Sumilang teh jang dira, Ceuk Bah Osid bari mulak malik goreng ulen. Sakedap deui bah kana tabuh salapan rupina mah. Ari enjing kene masih rareumis di jalana. Walon Sudira bari Noel ka Dewi Rarang mere isarah sangkan sasarap heula. goreng ulin ge tos cekap wios urang bebeklan kanggo di situ Sumilang. Raos gerakan bari ningal cai situ Sumilang mah. Pokna Dewi Rarang atra ngemuka bunga. Ari si Otang arek milu moal cenah. Ari kamari mah bejana hayang milu tate. Ceuk Bah Osid tumanya ngeunaan si Otang. Saura mah ngantosan di jalan bari sakantenan bade ka kebon sarengsina ti situ Sumilang. Walon Sudira Bari ari kitu mah ngerah regreg aya batur mah sabab situ Sumilang ayeuna mapan arang langka aya nu ngalalauk. Ongkohan jadi rada geuman geningan ayeuna mah. Ceuk Bah Osid deui. Ngarasa bunga ngadenge si Otang babarengan jeung anakna milu ka situ Sumilang. Den, cekap sanguna sakieu? Cek abu entin bari nembongkeun sangu meunang neteg ka Dewi Rarang. Atos cekap kanggo abdi mah sakitu ge ambu? Da anu rewug hambur parab mamputra ambu apanan? Walon Dewi Rarang ngagak-gak seuri. Hei dede, matak ngalayung mun seug si Nen teh aya teh. Ih, nineng ku banyolna. Cek ambu entin bari ngeukeui seuri. Bah Osid jeung Sudira sarua pating barakatak sareuri. Teu lila di antarana Sudira jeung Dewi Rarang amitan ka Bah Osid jeung ka ambu entin. Duanana laleumpang salsena keranan ngajugjug ka situ Sumilang. Urang lemur anu pareng kaliwatan ku Sudira jeung Dewi Rarang caruring hak bari raronghok ningali kanu keur laleumpang teh. Utamana mah ka Dewi Rarang anu sakitu geulis rancunitna. Sok komo Dewi Rarang mah mojang dayeuh make bajuna ge model harita. Panona make tasma anu hideung. Puguh we beuki mencrang lir bentang kaberangan. Sakabeh urang lemur moal boga panyangka lamun Dewi Rarang teh bebendena Sudira. Lamun ningali sareat mah memang kacida jauhna awewena tangtungan wanoja kota sugih hartana jembar pangawuruhna turunan ningrat anak pangagung luhung. Ari Sudira ukur jajak kalembur anu miboga rupa basajan jajan pasar jajar pasar. Kayaan dirina geus nemrah geus pada apal moal bisa disumput-sumput. Udah tukang asin ya, tukang nanggung dagang kukulilingnya. Tapi manusia mah ngukurna ku paningali lahir. Sok ngarasa hanjelu mun seug sarua jeung kahayangna teh. Salawasna kudu sababad dina pangabogana, kudu nurub cupu dina tangtunganana. Padahal mah rasa mah nu mantena sir ngawincik jatining rasa katresna ser raksa pada heman angin ku kersana pangeran. Najan tangtungan raspati kasep ngalempereng koneng siga Mang Ian tukang aduh aing mah bae atuh muji sorangan. Gagah gandang pakaya juga lah tapi pakaya mah teu juga lah. Teu sirikna anak dewa atuh tapi da teu sakabeh awewe bakal resep atawa katarik ati. Lantaran sirmah kagungan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab.
memeh anjog ka situ Sumilang. Si Otang keur ngadago gue ngadaguan Sudira. Basa rentang-rentang ningali Sudira datang teh. Si Otang kacida bungahna. Tiluan ngabring laleumpang kaselangan bari ngawangkong. Sugante mah jadi jang. Geus rada reuah sabab akang ti mah teh pancan sasarap. Si Abah jeung si Emak keur pasea jadi taya nu ngejo. Oh lantaran biasana disumputkeun ku si Emak. Ceuk si Otang bari ngusapan sirahna kawas nu baluweng. Ari Dewi Rarang ukur seuri we ngadenge caritaan si Otang teh. Sok lo bapak mikir teuing kejo mah loba tah mekel di imah. Ceuk Sudira bari nyerengeh seuri. Nuhun jang ari kitu mah. Akang ngarasa regreg ieu teh. Udud ge nepikeun ka teu kabawa akang mah ieu teh. Pokna si Otang menipi khawatireun. Nya ari kitu ari ningali kolot pasea mah sarua salah teu bisa ngabela kanu hiji atawa kanu dua. Keun bae cing sabar bae nya Kang. Pokna Sudira ngalelemu ka si Otang. Nuhun jang piwurukna tuh. Tapi akang teu mawa udud teh lain gara-gara kolot pasea ieu teh. Tapi akang we teu boga. Pokna si Otang teu kireum-kireum. Dewi Rarang tangka ngagagak seuri ngadenge caritaan si Otang teh. Kabina-bina teuing akang mah sok loba pancarakeun. Ngomong we teu gablek udud kitu. Ceuk Sudira bari muncereng ka si Otang. Ari jinisna ukur nyerengeh seuri. Teu karasa bari ngawangkong mah tiluanana teh geus anjog ka situ Sumilang. Tetela teu tiiseun teuing kawas mimiti aya kajadian. Lantaran aya sababaraha urang lemur keur ngararuseup, aya oge 2 rakit keur nyarenggot. Panon Dewi Rarang teu sirikna buncelik atuh neuteup ka situ Sumilang. Cai situ ngagencelang herang matak waas samangsa di sawang. Kalintang endahna geuning. Hayu Kang, urang kapali ditu. Ceuk Dewi Rarang bari nunjuk kabeh kaler. Tiluan laleumpang deui mapai tambakan situ Sumilang. Omak-omakan situ Sumilang bating siriwi katebak angin. Lapat-lapat di jauhna katingali jalma keur ngalecrik marake rakit. Reg Dewi Rarang eureun, panona manco ka tengah situ kawas aya nu disidikeun. Janten bala warginya sosok Dewi Rarang teh masih misteri gitu. Nah jelema, nah jurig kan gitunya. Gitu. Jadi dina setiap tapak lengkana teh sok aya we gambaran-gambaran mistis nanti gitu. Dumadakan beungeut Dewi Rarang jadi robah panona pinuh ku kaceuceub ngan teu lila beungeutna kawas bihari deui. Geuning seueur deui jalmi anu ngadon mancing atanapi nyirip Kang. Pokna Dewi Rarang bari leumpang deui. Curugna nuduhkeun kanu keur ngaruseup katut kanu nyaririp. Mun aya sabagian jalmi anu pakasabanana kana ngalintar, upami teu usah mapan moal tiasa nyungponan pangawegah kanggo kulawargina panginten. Mata kahina berkah tos katingal rame deui. Walon Sudira panona nyerangkeun kabeh peuntaseun situ Sumilang. Lebah dinya aya sababaraha urang jalma keur ngararuseup. Kang, urang lireun di payun tuh aya tangkal kai jangkung. Raos sigana mamun calik di dinya teh. Ieuh sareng linduh Kang. Ceuk Dewi Rarang nunjuk kana tangkal kai kalites anu jangkung. Mangga Nyai, leres pisan di dinya mah linduh sareng raoseun di tempatna. Walon Sudira ngaluyuan. Ari si Otang teu milu kadinya inyana mah keur ngawangkong we ditambahkan situ jeung anu nguseup. Sudira jeung Dewi Rarang gugek dariuk dina jukut handapeun tangkal kalites. Panon Dewi Rarang neuteub antep ka tengah situ Sumilang,
Sakapeung ngemuka sedih, sakapeung pinuh kaceuceup. Kang Sudira, Sora Dewi Rarang ngagalindeng marengan hiliwirna angin nebak kana awak. Sudira ngareret kanu geulis. Aya naon Nyai? Sepnya lamun urang didinya duaan. Jeung kabogo hareupeun dano nya situ. Bagja. Kang Sudira, Sora Dewi Rarang ngagalindeng marengan hiliwirna angin nebah kana awa. Sudira ngareret kanu geulis. Aya naon Nyai? Dewi Rarang muka kacamatana ngareret sakedeung ka Sudira. Teu lilapok bae ngawakca. abdi bade cumarios mangkar geupkeun nya Kang. Mangka de titip rasa abdi ulah dugikeun Kang nguciwakeun. Cing tigin kana janji ulah jejerimun seug mangih cocobi. Margi bakal tarahal jalan nu engke karanapan ku urang teh. Nete jurang nincak jungkrang nulung kawing. Eta sadayana bakal kasungsi ku urang. Hiji mangsa duka enjing atanapi paketo Kang Sudira nu bakal muka ilah lakon. Rusia peteng pinuh ku nyeri. Kalaran moal kelipur ku waktu duikeun raga di saeuran ku tanah beureum. Sakali deui titip pikir sareng niat ulah muguran memeh mangkak ligarnya Kang. Kitu ceuk Dewi Rarang. Kawas anu mere ciciren ka Sudira. Panon Dewi Rarang meh teu ngiceup neuteub herangna cai situ sumilang. Sudira ngareret ka Dewi Rarang. Atra tarangna kerung ngemuka bingung. Asa kurang kaharti meureunan ku Sudira kamana loyogna caritaan eta Dewi Rarang teh. Bari rumegag Sudira wakca kedal. Engkang teh ngaraos poekeun ngadangu cariosan Nyai teh. Namun ku engkang dilelebah mugi teu mencog lepat hartos. Saleresna mah teu kedah disungkeun sangkan pengku pamadegan. Rumaos engkang mah tuna harta laip harti rupa basajan. Tabe pun daya niat ngahinakeun anjeun atanapi ngapeskeun diri pribadi. Namun da tos nemrah katinggal ku sadayana hamo tiasa mungkir. Ku haatna Nyai mika asih katut ulasna. Keresa mika tresna sareng nyaahna ka diri engkang nubatan sakieu. Ku engkang diugung-ugung disimpen dina luhureun mastaka. Didama-dama dihade-hade dina hate. Banget tumampi kana kaheman ti diri Nyai. Ceuk sakaul mah kajeun bibilasan nemahing pati tibatan teu laksana kapidurian. Namung sanes hartos bakal kitu. Imah mung sakadar masihan wewengan ka salira Nyai. Sasat nama salira Nyai tetos janten bebelahan nyawa engkang. Urang makan tuntu mampi kana takdir tumarima kana kadar. Tabongan urang anu nyieun lalakon urang. Urang oge anu bakal mungkas ieu adegan. Hapunten pisan bilih cariosan engkang kirang merenah. Kitu ceuk Sudira. Nyaritana panjang lebar nembrakeun eusini ngahatena. Lain ngan ukur catur tanpa bukur, kedaling lisan tanpa bau sungut. Tapi bener-bener kaluar tina ati sanubari kagalih kauningan paniatan anu saestuna.
Dewi Rarang ngareret ka Sudira. Soca anu cureuleuh teh neuteup antep ka jinisna, kawas hayang neuleman jerona kadeudeut hate eta lalaki. Soca anu geulis teh ngadadak reueuk, marengan citangis ngalembereh maseuhan damis. Dewi Rarang asa kagagas ku kekecapan jajaka basaja nu aya di hareupeunana. Leungeun Sudira dikekeuweuk pageuh nakerana, kawas anu sungkan pulkeun papisah. Lalaunan Cisoca anu geulis diusapan ku Sudira deudeuh nakerana. Nu geulis imut ngarenyu damisna bareubeu ngemuka isin. Pake sebeleun Kang mah. Kunaon Nyai? Eta panangan bau belenok, ngerokok wae atuh da jarum super. Dewi Rarang molotot ogo bari nyikikik seuri. Sudira ukur ngagak-gak seuri banget ku greget meureunan eta damis anu geulis teh dijemel geugeut. Walaraas teuing nya, jajaka urang lemur singkur sisi gunung. Bari jeung kayaan sangsara balangsa. Pagawean tukang dagang asin di tatanggung mapai lemur. Dipika bogoh ku hiji wanoja geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Pokona mena urang kota, bentangna di kota ge. Loba nu datang jalma beungat, para mena. Tapi kalahkah milih Sudira, pasti bakal ruwet ilalakon cintananya. Ku hayang jadi Sudira. Amit-amitnya jebang hayang, amit-amit bika bitaeun. Aduh, tapi dari geus cinta mending awewe teh sok prosanya soak eta timuruna Gusti nu Allah. Euleuh palawargi sadayana waktosna barantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda ilalakon anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis bagian ka 15 nya ina teh. Insyaallah kin urang lajengkeun deui kaleresan simkuring ayeuna nuju aya tamu alhamdulillahnya baraya tina live dongeng ti palihan Majalaya. Gararaga kararasep. Insyaallah orang lajengkeun deui dina bagian anu ka 16. Cag urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.